Iya mah Pak Ustad. Diterima kamari ditonyokan orangnya mah bagian mendekat disangka maling. Ayo nama terima orang ada coba. Duh, kumahanya iya geus lila dan nyarkot besek. Kumahanya dulu mah. Oh, ge kabarudak. Gitu daging asa daging udah bener daging Itu teh jika doma nu erek diadukeun ku urang sukuna 2 piring darah daun jika nu eueuh daging di imah berkeundak ku urang rek ditanya doma hang dagingmu ngeuna iya teh jelema tahu doma teh nyamuk teh hang dagingmu kalah kang ngahulang mana teh jelema lain wah mau mana we rek ini lah dia daging ge emung Nih seminggu sareung. Nira rieut kieu. Duh, ya di motor ti mana? Duka motor ya teh duka sepeda. Rarieuut ah. mananya daging ngeunah ieu mah teu ngeunah ieu teh daging naon atunya Tete jelema teh kenangan duit tawa keur ngaritnya. Menangan duit orang bantuan keur ngarit malah bantuan lumayan jang. Sebenarnya kabagian dagingna. apa teh ieu mah nih daging naon ieu ngeunah teh Jabatan saneh ieu daun disebut daging macukut. Kaite cager itu ngeunah teh lain kalah kang ngahulang mah teh jelema gaing teh Maneh nu gering wah. maneh Maneh. naon gelut nyarkot besek teh naon paribut Jelema lieur di teh, Mas. oh ayo Naon. jelema lieu teh loba gini si Pak Ustad kamane ngomong boloho Maknya. kurang gerang nyebut boloho Maknya Ustad nyebut gitu. bener Mun bener dah. Dagoan maneh ka di urang kenangan heula Ustad. yuk Geus maneh dagoan di dieu juga. Aduh, CCTV ngerawat. tad Lain assalamualaikum mah. Aya naon? tadi si komeng nyebut boloho kamane dapat teh di sarung teh di kopiah deui Wah, Ira. tadi Wah, iya mah tuh. Kudu mana si komengna? tadi ka dieu leumpang lah Orang tiangan lah. Kan bae motor mah dinya we. Motor ah. Bisi ieu aya nu maok motorna. Jaban meh tereh neangan baturna haling mana mah. Wah, tidak si Ustad. Aduh. Si Ustad mananya. daging emang ngeunah teh nu kieu teu kudu meuli Maneh. Iya deui lah mata pilih ieu deun. yang daging nu ngeunah Ayo ieu dah. saya daging Mana si komeng euy. Urang neneangan tuh tadi, Beak bensin we motor capek terang ke geus pepedengan. Mana cenah Ustad teh geus teu kuat ya hayang ieu. Lah hayang cicing heula ka saung. Aya meneng kana sare heula nah si Ustad mah capek. Pika ke heula di si Ustad Sah itu nu sarena giribig aing. Giribig doa jelema itu teh keur sare. hakan sia gelut buang saha asugan aya nu eleh menang besek beli kopi Sarena giribig uing sugan giribig anyar. naon mana nyebut kira ka aing sia. Wah, paingan iyo sia nu nyebut boloho ka aing. Mereka saruanya. Mane nu nyebut boloho ka aing. Pak Haji daging nggak suka gelut yang daging Ieu deui jelema ieu deui lah. Tong alikeun pembicaraan ming lah. Naon tadi nyebut boloho ka urang. Si Mas. Urang ge cik si Dimas euy. Jangan si Dimas naon. Ya, ieu. Duh mana jelema ya lagi biceun heula. dia daging dia amu baloh duh si eta deui si eta doma atau lain pasti si Ustad jeung si komeng gelut nonton mah ging ngahayang daging jeung daging hayu urang nonton si Pak Ustad jeung si komeng gelut Si Dimas. Kenal mana dia? keur cicing Jeung saha eta teh? Saya si daging si daging.
Nonton mana jeung si Komeng tegarut atau mau menang bes. Oh iya pengen anu tadi ieu teh meng nu ngadu domba teh. Oke, ada tunjuk ada. Si daging mah teh kana rieuh euy. Duh mas ieu mah kalah teu menang daging kalah ditonyokan. Panggenan kadang teu menang bes kadang ditonyokan nyeri awak. Lah gagal maneh. Dasar jelema barelo.